Aduh, ya. Punten. Mangga geuningan si Ibu Haji Ela. Alhamdulillah. Mang geulis. Alhamdulillah Ibu. Aduh, Ibu Haji Ela tami geulis wae. Ya kamling seueur leueteun alhamdulillahnya. Aduh, alhamdulillah. beuki lampeng wae ieu teh geuningan. Aduh, sae alhamdulillahnya. Langkung majang geuningan ieu warung tehnya. Ya geulis neng hade ieu teh salah teh pengen bejorok ieu nya. Sing rapi ieu teh tuh supados katingalna sae. Tanya sing apik sing geuning aya nama aduh. Regreg alhamdulillahnya Ibu bingah ningalna. Alhamdulillah. Ibu ieu teh dat muhun ieu teh anu nyimpen nya buka mun karunya nya ibunya nyimpen buka. Nyai teh yang bilih ente meser wios anu peser ku abdi Ibu. Alhamdulillah abdi di balik Ibu bade ngaborong. Nih alhamdulillah di. Nuhun mangga atuh naon atuh. Kaprigen Ibu tantos aya sadayan di dieu geuningan painten ieu kalosan bade pun anak bade sunting ti Betawi. Ti Betawi. Betawi teh mana Ibu? Jakarta geulis, aya nu Jakarta. Ibu peryogi leueuteun. Kanggo nyumpun pun anak ke bade sarumping ayeuna. Ibu bade ngajemput enak ke terminal. Geulis nuhunnya yang jantan aduh resep Ibu bangga ningali nu geulis gaduh harum sakieuna. Ibu. Alhamdulillah Ibu abi mah sakur ngoles. Ibu udah biasa anu nyimpenan itu tuh MPM gitu abi mah da teu gaduh modal atuh Ibu. Sami wae alhamdulillah aya nu ngamodalan ge bingah Ibu nya. Mangga sing marana teh sing langkung majang panginten. Ibu mah ieu bae sadaya. Mana anu mana? Itu di ngata deh. Mangga ke Ibu di borongnya. Ibu kayak urang-urang ieu su. Alhamdulillah ya aduh anu ngaborong enyi kene Bu Haji El. Mani alhamdulillah mani di Pak Abdi di borong kieu aduh. Amin. Abdinya ngimpen naon ieu ya Allah. Alhamdulillah Gusti di borong. Mangga ke. Sadayana. Aduh alhamdulillah. Kayak Ibu. Ieu teh saha geuning si teteh anu di Betawi teh? Pan eta teh Eli Sulawesi. Eli Sulawesi di Jakarta pan sok. Da Ibu mah atuh da nya putran tos malah rajeng. Alhamdulillah. Amin. Kantun raosna Ibu mah. Alhamdulillah. Aduh. Ya sarupi deui guys. Mangga. Kayak urang wadahan lah ya. Sing rapi bilih murah di jalan. Mohon mangga Ibu. Dasar Ibu anu sok ribu atuh da ieu teh. Ai sok ateh teh anu sok ribu. Sami sok nangga diantos. Aduh alhamdulillah ya Allah, ieu mun abi ngimpen naon mah kan Kak. Laris manis Tanjung Kimpul kieu dasar Ibu. Ibu sing sering-sering we ka abinya di balanya. Insyaallah ke balanya di kadinya Ibu sareng pun anak sareng kitu. Si rapi. Mohon mangga. Ya ai itu tuh seueur nu produk mah bade. Kayak gampang banyak. Ieu kitu mohon mangga. Atos beres panginten kantun di etang sabarahaeun manawi ieu sadaya. Ibu pan ade gaduh eta. Sangkeuna sareng itu teh wios. Bilih bade dibayar ayeuna atanapi bade pan ade teh gaduh. Mohon mangga tuh. Ibu hapunten abinya aduh sami. Mangga atuh pantinya Ibu. Mangga diramenya bade ieu. Mohon aduh alhamdulillah. Mangga. Aduh alhamdulillah laris manis ya mah ya. Bade balanya deui. Alhamdulillah. Bade barang galuh di mangga. Ibu mah tos beres da kan bade ka manten atuh Ibu teh meuni pun lulusuhan. anak atos bade dugikeun ka terminal bade kajemput pun anak nu ti Jakarta. Mangga atuh mangga dilajeng. Alah si Nyai. Tingali ieu mun beak cepet tingali. Hayang eta naon teh namina teh? Naon? Aya mie, tapi di coklatan geuningan. Si eta. Ieu si pedo meureun ceuk. Tah eta. Nyai, si anu kahili wae. Atuh datang ka tepi eceung mah. Si eceung mah. Sok Nyai geura tuh milih. Eta meureun si pedo tah nu kaluaran ti pada suka meureun nya. Tah eta. Tah nya ieu enak pisan. Oh kitu. Enak ya? Enak. Rasa Jadi katanya rasa coklat. Terus teh kasep deui. Naon kasep nu nyaho kana kasep teh? Ngadamelna teh kasep. Jaba bujangan keneh. Apos lu apal. Ai si Nyai apal eta nu kasep bujangan sagala teh. Apan basa ti payun dikiceupan heula. Ai kitu. Naon we tahu ko jeung naon deui Nyai eta nu meulina naon deui? Sok atuh ngaborong. Kaborong deui tah. Biasana mah sok kaborong. Ieu mah tuh bieu diborong ku Bu Haji Ela yeuh tingali. Sele Rosela Marjal. Oh nya ieu teh anu buatan Teh Neneng Pasigaran Tanjung Sari. Heuh beureunan. Ti payun teh abdi mah aya di Gerai Puspita ieu teh kieu teh. Heuh Nyai, daman payu pisan eta teh. Ka Uceut teh sok nanyakeun cenah eta sale nu roti cenah. Ceuk Uceut teh salena naon eta meureun nya Nyai? Buatan mana eta teh? Buatan Tanjung Sari Teh Neneng. Oh Teh Neneng. Enak eta teh cenah raos kitu teh. Eta teh. Mana itu? Coba di Sararepi.
heueuh nu matak teh geus si salaki ece ting ka mana da tadi teh isukana teh geus minta duit ka ece teh minta duit 50.000 nyebut nama cenah rek nguseup nyi asa tibalik ece lalaki biasana ge anu sok mere duit lain ece iya dompet heueuh matak teh ece ge sok bingung gerak model urang teh dagang saukur kieu saukur ngoles kana neuneunan nya batu rumah pan segala iya mah nya di duitna batina tadi pentaan ku manehna paribasa cenah yo oh nyi minta duit cenah akang rek naon rek nguseup kan ku isuk geus minta 50.000 nih lieur ece mah nguseup heueuh nguseup naon mah mah teuing atunya eta mah murah sakitu mah si nyai murah kumaha murahnya murah eta mah nguseup sakitu mah jeung kades ya ce bisi nguseup anu ieu lauk antingan ini araraneh si nyai make jeung laukna antingan sagala rupa antingan kumaha yeuh ade aya nama loba lauk antingan ari ece ih hah loba jadi lauk maksudna antingan. teh di cirian nya laukna di cirian oh ai kitu nah make di cirian lauk mah meureun kitu-kitu keneh asok araraneh si nyai eta teh lauk teh engkena teh aya hadiahan namun beunang teh oh kitu dibere hadiah dibere hadiah oh paingan atuh dah ada kitu urang cenah nyi cenah minta duit 50.000 atuh teh mana aya laukna teh di bawah laukna eueuh aya duitna eueuh nya ada kitu berenya mahal eta teh mancing galatama oh kitu keun siang ke mah da mun datang di jiwir gerasa ceulah di Assalamualaikum. Waalaikumsalam Allah si ibu Si Ani. ya mani beki gelis mani bahe naon Ih, saheula atuh. Ma, ayeuna mah mate wah sagala atuh da mate necisnya. tak Geulis gelis teh eta tah gelis Aduh kitu. eta tetangga sebelah di belah Nyi, hah kumakeun emak. naon Mate meneh hayang tetanya ka didinya. Kamari. tatanya naon Asin dibeja-beja. wow Mau asin dibeja-beja. ih lain eta teh mah elak teh ya Apa nih si Keneng? heeh Rek nanyakeun. nanyakeun Si Mas Boromo. si Mas Bromo kayak heula kalau mas sanes mas Boromo Saha atuh eta teh saha? Mas Darmo Eta si emak teh yeuh. Teh sudah mati da inget ka si Mas Boromo teh eta. Mas Darmo heuh da biasa mak wayah kita sok geus ka dieu sok ngopi Kayak heula ieu meni asa poek-poek teuing. ya Allah eta atuh buka heula mah Poek. Hujan gitu. eta kacamata buka Astagfirullahaladzim. Heuh, matek pakai kacamata. Dari orang kota mah make kacamata. Wah alus mak Bener nya. Gimana? heeh biasana mah sok geus ka dieu eta Mas Darmo rek naon atuh nanya ke Mas Darmo Kamu asin beja-beja. ih palalaur si emak mau pan mah teh boga salaki geus naon Yeuh. ka dieu gerak ieu Mate mimiti nama yeuh. Tanya. heeh Bawa nyi dedeh apa teh dedeh genere jeung itu isdala. dari sinen Heeh, mamawa foto. Ngajak ka emak. Kanu pinter. naon hubunganana jeung Mas Darmo mak Heeh, kieu kan eta nu tatanyana. Mamawa mau foto Mas Darmo dibawa. Ari pek teh cek anu pinter mah teh. Ieu teh kudu dikiekeun tengah peuting nganaon eta. Nah, is jalak hayang ngeunahna wae nya. dibere lapat guru pinterna Heeh, dibacakeun ku emak. dibacakan ku emak Lo manehna mah salaricing we lain. model atuh Emak. Nah, ari Liur, emak ari geus mah. 5 poe dibacakeun teh emak teh jadi inget wae. mak Oh, tong kitu siang inget pasti apa rasa kitu kade istighfar mak kade mak beja. Si Abah mah saeutik ge digitakeun kitu kan kumaha kan? Cicing Mantap, si Mak. Abah aduh mah. eta emak Si Abah cicing si Abah mah. Ari Neng, awas ya Neng ah. Tong beja Neng. moal ieu mah benang di eta Tapi hariwang ari kan ngora mah ye. hariwang kumaha Heuh geulis. Si Mas Darmo, awas ya Neng lamun papang jeung Mas Darmo ngicup-ngicup. ih amit-amit Kita, si Mas Darmo nya coba hideung jaba Jawa ih teuing ih Nah, itu Neng. Ah, mamar cicing di dieu lah. Ah, meni asa cara rape. aduh eta si emak kumaha ampun nyi kumaha geus kitu atuh asa palalaur ieu teh Lain tiba heula Mas Darmo. aduh Emut baik ka Neng. Mas Darmo emut kan. tahu geningan tuh geus datang tuh mah Mas Darmo. Mas Darmo. Mas Darmo.
Cek. Keur Ma, ieu mah sanes Mas Darmo. Ieu mah Mang Encus sobatna Mas Darmo. Lain Mas Darmo. Sanes. Nya ada Mas Darmo mah na foto lagi kasep. Jangkung. Kaedanan Heeh, kusaha. ku Mas Darmo. Mas Darmo deui, Mas Darmo deui. Ceu abdi mah entos lah ieu. Ini asal lieur. Naon nya eta we nih? Ieu wae, ieu wae. Kamana? Cus. Sieun si Cus, Ampun, Mas Gusti. Darmo. Ya wae, Eta wae sabaraha teu? ya kan bae 32.000-an nih da. Baik, Kak. Jeung selain mahal mah. Mas Darmo. Cek. Lain Ieu ieu. kumaha? Kumaha ieu teh naon? Ieu teh naon nu sabenerna ieu teh? Ini geus teh cicing hayang papah jeung Mas Darmo. Aduh, teh geus. Hei nuhun ya. Nitipnya Kade, nitip si emak. Amin. Marangga sadayana. Yeuh, keur kaedanan ku si Mas Darmo padahal teh boga salah isi Abah. Eta geus nini kitu. Naon nyebut nini-nini? Henteu lain sakitu golis. Lain mah lain. Hanya tuh lain mah awas nyebut nini-nini da mama gelis keneh. Heeh, cenah eta nanyakeun ka Ece teh, cenah Ece cenah saha geuning pan sok aya nu cenah. Udah si eta anu kasep cenah sok geuning minum anu kada ngopi. Heeh, cinta isi emas. Kitu. Ampun Gusti. Amit aing. Teuing kumaha teh kumahakeun atuh. Kalem. Awas encus naon. Lain awas. Piduiteun. Boga salaki. Aduli. Boga salah Awas ya, salah uing. awas ka Ece kita kabagean. Cus, tulungan. Aduh, Gusti teu babaturan mana lain? Cus, ngenahakeun. Waduh. Ai nini teh naon bade? Nini, Neng. Teu nyaho kana kieu Neng. Ah, Nini sakitu gaya anak ieu nih disebut Nini. Neng. Sok, sekali deui nyebut Nini. Sekali deui nyebut Nini. Oh, Neng. Ampun Gusti. Neng atuh. Neng ni samutrak ieu aing. Naon? Ngomong naon bieu? Neng cantik. Gitu, sok sip heula tuh. Sip. Terus gitu. Sip heula. Bener. Jadi sobat Nini. Kalem jeung cus mah kalem. Cus. Jadi nini Neng. nya ta nini emak neng teh hoyong ka Mas Darmo. Gitu. Gusti. Ampun Gusti. Ngarti ning. Modal Tulungan kieu. cus. Hah? Tulungan kumaha carana cenah hayang panggil jeung Mas Darmo. Kalem. Penting mah jadi duit aing. Terus mah diduitkeun wae tuh Hah? Naon? Kumaha? Kalem mama neng nini mah nini neng. Da Neng. eta Nini Neng. Jadi neneng teh bogoh cinta. Cinta teh bogoh teh ya atuh. Ngir. Bogoh, yes. Ngir. Ah, Gila. terasa Kumaha Teras teh dingin. baheulana aing. Ya, aing baheula kitu. alhamdulillah ya resep kasih Mas Darmo mah. Kumaha kitu? Jelema beunghar atuh. Nu balik cus. Beunghar. Jelema beunghar eta mah. Alhamdulillah. Terus kumaha terus? Pokona mah sarenkeun kancus mah burung daekeun ieu coba si Mas Darmo mah jelemana teh beunghar kolam renangna we aya 3. Aya 3. Kolam renang nu 3 coba galeudeh. Eta 3 teh naon wae tuh cus? Hah? Naon wae nu 3 teh? Kono kolam renangna teh nu hiji cai panas. Cai panas. Nu hiji cai tiis. Jadi cai Anu tiis. hiji eueuh caian. Hiji wacayan. Oh, Saat merenya. Nyai sebut eueuh caian mah saat gecelek. Cek neng tadi saat. Gecelek deui sekali deui. Kalem aya yang kasih Mas Darmo. Bener. Eta teh rek nanya cus. Nanya naon? Ari cai panas jang naon? Cai panas mah khusus eta mah apalagi anu keur gering mau jai di dinya cager. Oh, aya borerangan teh merenya. Oh, Pengen marerang. Oh, Apa anu gering mah? Ari eta nu tiis jang naon? Sok. Tis mah keur jelema nu sararekat gitu. Oh, encu sehat teh. Nya sehat uing mah. Berarti sok ngajai di itu di Mas Oh, Darmo. sok ngadon ka Bisa ngajaina. Henteu aing mah ngarebek poe. Paingan merenang. Hari balong nu hiji deui. Balong mana? Saat. Nu bos saya. Heeh. Jangan. Eta mah khusus para ge anu teu baculeun ngojay atuh. Astagfirullahaladzim. Lamun bener hayang kasih Mas Darmo kumaha uing. Bener cus. Nya Sip gampang. heula jeung mak. Sok. Nah, mak geuningan mah tah aya solusina ka Cus. Ya, kumaha aing we pokona Bener, Nyi. mah. Cus, sahabatnya, sahabat kita. Lain masalah sahabat. Naon atuh? Ya kan imah si Mas Darmo mah jauh.
Nah, waktu mana? Nya henteu nya mah di Jauh susu wang gitu. ti kamari ge. Jauh. Eta teh tidak tadi itu kudu make ojek, naik ojek. Atuh lamanya lempang da moal nepi sapoe atuh. Atuh make we motor anu eneng. Teu becus aing mah naik motor mah. Teu becus naik motor atuh banat. Lo coplokan dicokot motorna pake lumpat. Bisa. Gablak aing mah. Aing Kumaha ieu? Di dieu teh kudu naik ojek. nya Tah naik ojek teh da meureuh uncus teh capek di jalan kudu Heueuh, dahar. kudu Ka dahar. warung. Di warung. Geus dahar teh kudu udud. kudu udud. Eta teh biayana teh 200.000-eun ka ditu 200 karek dibere si ayeuna mah. Alah, aing oge. 200.000. Tapi kalau neangan heula duit. Duiteun aing mah duiteun. Cus. Hah? Cus. Heh. Dibere duitnya. Cing bener. Oh, sok Kalau teu baro. bener siang teh diudah. Pokona Bayangna percayakeun. sakieu heula ayeuna mah heueuh. Naon cus? Hanya 2.000 nih dasar nih geblek aing. Nih deui siang teh dibere Oh, deui iya. engke. Hah? Eta mah karek mimiti eta. Eta mah pahili, Pakaulan, bulan, eta mah. pahili, cus, pahili nyokot. Sabaraha eta? 2.000 ge duit cus jang meuli on comro jeung bala-bala. Mah hiji-hiji 2.000-eun. Hargana. Daripada henteu aing mah. Heeh. Usaha mah hese paduli aing mah. Cus obat jusnya. Hah? Gara ini ayeuna keneh. Omongkeun Heeh lah. cinta. Pokona Wah, segala. pokona mah kumaha di dieu we. Gusti Mas Darmo. Rek nungguan di mana engke? Nya di dieu we ah, di dieu jauh teuing. Ayeuna encus ka ditu. Heeh, cus lompat. Moal kan ojek gensrek. Heeh, bener. Oh, Genslek sok, deui, genslek deui. Nenek. Heuh pokona mah dagoan heuh. Cus kada eling. Hah? Ingat sia. Kalem lah. Cus, Awas mah bare nganyuk sia mah Wah, mah. apa wae kanu piduiteun mah aing mah. Cus, dadah heula atuh jeung neneng. Heuh sok. Sok dagoan di dieu nya. Bener. Heuh, kalem. Alhamdulillahirabbil alamin Gusti nu agung. Wis, mudah-mudahan laku. Wis berapa tahun aku jomblo terus. Hari ini tak niati untuk cari cewek, untuk cari wadon, calon istri kok. Aduh, mudah-mudahan. Halah. Loh, siapa iki? Loh. Cus, kemana toh? Ora ka rumah. Mau ke rumahku? Hah? Loh, mau apa? Aya perlu. Waduh. Kemana? Ya, mau jalan-jalan, dolanan. Woi, hebat Woi, Mas Lain dulu. daripada yang lain. Iya. Penampilan, konangan. Bukan, Cus. Kemana? Gini toh, Cus. Mas iki wis puluhan tahun ngejomblo. Oh. Itu boga pamajikan. No, tulen neangan atuh. Ya, maksudnya arek neangan dah. Oh, arek neangan, Mas. Woi, Nah, hebat cewek makanya penampilannya. Mas penampilannya kayak wong nom ya. Oh, masa tuh. Gitu, Aduh. Cus. Mudah-mudahan kamu bisa jadi Mak Comlang toh, Cus toh. Alah, Tolonglah, masalah cewek mah gampang, Mas, jeung saya mah. Rek Bener. model nu kumaha. Yang bener toh, Cus. Ya, Mas ini udah lama nih, Cus. Bener-bener pengen ah, kawin. geus teu kuat. Iya, udah lama, Cus. Sebenarnya waktu Mas di warung-warung itu ya, Mas teh cari mana yang cocok. Ada itu kan. Ya, itu nggak mau sama Mas. Tak samperin tak omane. Mau. Mudah-mudahan Cus bisa jadi Mak Comlang, Cus. Gampang itu mah. Masalah awewe mah yang nu kumaha, Mas. Ada toh? Cewek bener. Cantik. Wah, atuh. Aduh, cantik tenan. Gimana nih? Oh, Rambutnya, rambut. rambutna Heeh. keriting. Keriting. Oh, memang Mas sukanya yang keriting, Cus. Kamu cocok tau, Cus. Gimana bulu matanya? Ya keriting atuh. Keriting toh? Waduh. Cocok. Gila nu kaedanan ku awewe. Terus alisnya tuh, Cus. Ya keriting atuh. Keriting juga tuh. Waduh, gomplok. Piduiteun ieu aing. Cus, kalau bibirnya Ya keriting oge. keriting toh? Bergelombang ya? Waduh. Hebat ya pokoknya mah. Wis. Cocok tenan. Bodina set. Loh, Oh, bodina
Wah, Mas. Bodi itu iki, Cus. Nah, itu model biola itu. Iya. Itu udah ketinggalan zaman. Modelnya gini. Itu model apa? Model sekon. Pas sekon. Ah, Bagus dah. Mas seneng yang pas sekon begitu, Cus, bener. Terus tadi itu tangannya gimana, Cus? Hah? Tangannya. ya tangannya juga keriting. Keriting. Wah, Terus, pokoknya itu gitu. kaki nih, kaki. Keriting. Keriting. Oh. Terus kalau jalannya gimana, Cus? Ya, lempang namanya gugulutukan gitu atuh. Mosek. Bohong. Itu mah heureuy. Oh, canda. Pokoknya mah kieu we. Bener toh? Duh. Tah wis. Mas, mau burung cocok ya pokoknya mah begitu panggil ya mau burung. Ya wis temukeun. Oh, ayolah pokoknya mah saya mah gampang. Tapi Gimana? udah jauh atuh. Jauh. Ya jauh ya nggak apa-apa. Aku Demi udah jangan cinta, kan, walaupun jauh, aku akan kunjungi. Ente pokoknya mah sarenkeun ka saya. Gimana? Tapi kan itu napan kudu make ojek. Iya, tapi gini, Cus. Hah? Kumaha? Saya iki kalau ketemu dengan cewek itu suka grogi. Wah. Nggak bisa merayu. Gampang. Tenangkeun hate. Gampang masalah ngarayu mah. Bisa toh? Deh. Melatih Mas jadi merayu nanti. Wah, Supaya Mas nggak grogi. gampang carana kieu. Nah, Lamun geus deket, udah deket. rayu. Nah, rayunya gimana? Coba. Ngomongna kieu tah, ngomongna teh kena. Oh, istri kaku yang licin. Loh, istri kak itu kan licin ya? Hmm? Ya bener, istri kak itu licin. Kok istri kaku? Oh, maksudnya Istriku. istriku. Oh. Nah, terus Bisanya bisa. Oh, istri kak tuh. istri kaku Istri kaku. yang licin Yang licin. melihatmu seperti melihat bunga. Melihatmu seperti melihat. Nah, cocok gitu. Gitu ya? Pokoknya didinya rek nungguan di mana ke Ya wis. Tak samperin ke sana. kayak orang kali itu nyusulan. Jauh tuh? Jauh, kudu make ojek. Pakai ojek. Oh, Ya wis pakai ojek saja. oh ongkosna. Pakai duit. Ente make kalakainya duit, atuh mah mau ke kalakai daun, make daun. Berapa toh? Wah, tuh kudu gede-gede kali itu mah naik ojek. Hmm. Naik ojek teh 150. Ojek 150. Oh, 150 ayeuna mah. 250 itu. 150. Sabaraha 200. Ya 150 duit Ya, kafe teh kan. Hah? Duit kafe. Nya atuh. Encanta di tengah jalan teh eureun heula ka rumah makan. Heeh. Makan. Ya biarin itu orang lain saja. Beda jauh pan kelaparan daripada kelaparan di jalan. Mending kelaparan cik demi aku. Modar atuh aing meureun. Oke wae di warung cus, beli comro. Embong somro mah. Geus makan teh tuluy ngudud. Ngudut. Ya sekitar 400-an lah. Wah. Cukup. Enggak. Geus mau aing mah. Wis 800 gimana? Embong aing mah. 400. 900 saja lah. Embong kajen 3,5 mah bae. Ya wes 100 saja. Nih. Mama, 100. mamahi Mas. Ya wis nanti Mas ngutang dulu. Mamahi daripada henteu aing mah. Lumayan sakit. Tapi gini cus, kemarin kan kamu ya pinjem 200 ya? Ya wes 100 lagi ya bayar ya ke Mas ya. Nanti Mas tak tambahin lagi kalau sudah jadi. Oke, ayo kita jemput cewekku. Ayo. Ayo lah. Pokoknya mah tenang. Ya, pokoknya ceweknya. Aduh, si Encus teh mudah-mudahan ya. Kali teh mawa Mas Darmo dituntun Mas Darmo. Rindu itu hati terasa ada di awan. Ya Allah, Mas Darmo. Aduh, hatiku rindu Mas Darmo. Kapan kau datang? Datang. Aduh, Gusti. Astagfirullah. Aduh, kamu itu jalannya cepet toing. Aneh sama. Kok kan orang terbareng ya tuh? Oh, pan saya mah lompat atuh. Jadi Mas mudah-mudah kan tuh. Mana tuh? Kok gitu? Gini toh? Oh, iya mah kieu. Oh antik, antik gitu. Waduh.
Nek Neng. Neng. Waduh, suarane aduh. Merdu Neng. Pasti mulus to orang nak. Bagus Ncus nanti ditambahin kembali tah. Oke. Gen bae nu tadi manggus bae. Engke kumas diberi duit. Oh, perlu ya kamu kade. Kade ulang pokok. Iya. Jangan ganggu ya. Neng. Waduh. Ncus ini. Ku Mas dipanggil tadi. Neng. Kok jawabnya bekas. Lain bekah. Kah. Itu kah? Kah itu naon tah? Neng. Kah, ai kah teh naon? Iya kah itu naon tah? Kah teh naon? Ya nggak tahu Mas. Itu tadi kan si Neng teh main nembalan ya? Neng. Kah? Kah itu naon tah Jus? Kok jadi ai hartina kah teh naon? Ya tuh, Mas tuh nyaho. Itu nyaho Mas mana nyahon kamu Ncus. Ai kah teh halus. Ai naon Makassar. Jadi masih eta-eta kene. Oh masih itu toh? Jawabannya itu naon gitu. Neng. Mas Darmo. Aduh. Ncus. Waduh. Astagfirullahaladzim. Ncus. Aduh. Aduh ayam. Ya Ncus. Ini enggak salah toh? Cus, sini dulu Cus. Coba Cus, ini enggak salah toh? Ini kan. Iya. Itu bulu matanya kayak apa jembatan itu Cus. Aduh, ini Cus. Lo kok gini Cus? Iya, Cus, katanya begitu. Gitu, Cus. Oke, atuh. Itu apa artinya Cus? Ngerti ya. Waduh, itu mah udah wis tua itu Pak. Aduh, Cus. Aduh, Mas ini udah dandan biar karep kata Cus. Aduh, itu. Mas. Karunya. Mas. Grunya ini saya gimana ini? Mas. Apa? Hush. Cus. Tolong Cus. Adi heula atuh Cus. Dulu. Adi heula. Baik. Hah? Ari Mas Darno kunaon? Manehna teh boga panyakit teu. Kituan tah. Sawan. Terus ningali neneng geulisnya. Lain ningali nini eta neneng. Soak. Soakeun nya. Asik. Mas Darno kitu. Atau Mas. Tenang heula. Mas, I love you. Hush. I love you. Ya jualan ayak. Aduh. Mbok, ini gimana Mbok? Mas. Tenang. Cicing dirinya. Ini. Itu kuat yang kenalan. Aja dong. Hush. Tuh. Ya, Cus khususan Cus. karunya bisa kaget geloan, bisa jadi gelo. Tulungan ya mah tulungan karunya. Tolongan apa itu? Api bogoh we api. Mau. Pura-pura ieu mah cicing. Cuk, ngan pura-pura wungkul. Apa sih? Daripada manehna bunuh diri cilaka ke bawah. Cus. Namun manehna bunuh diri, Cus. ke bawah dirinya. Aduh, Ncus ini gimana? Tuh, gugu. Mas. Bobodohan, gugu. Ya. Ya wis. Tenangkeun yeuna. Mas. Mama saya apa itu? Hah? Mas katanya malah mama saya. Ya. Itu matanya awas jangan gitu-gitu. Mas suka ngimpe. Mas juga tadi kan gitu-gitu. Gimana neneng teh? Naon Mas? Nenek gelisnya. Iya. Mas. Iya. Tenang. Cus. Aduh.
api iki. Masih kena sawan soal. Kituan wae. Aing ngarang-ngaran anyar panggil mah grogi. Oh, gitu. Grogi, heeh, grogi. Jus. Tenang, Mas. Jus. Iya, iya. Gugu we, gugu. Mas. Mas Bibi. Wes, ning kene ae ya. Mas, jeung neneng. Iya. Mas kudu jeung neneng dieu salik atuh. Ya wes, cus. Mas neneng mah sumpah. Iya. Neneng teh ridho keur korban merdeka. Hus gitu. Mas ari hus teh teh naon? Cus, naon teh? Cus. Mak, Eling, Mama. Ya suruh pulang aja. Pulang, Cus. Mas. Asing, Cus. Ya wes. Tong gandeng. Woi. Hus. Cus. Balik sekitar. Cus. Hayang balik atuh, hayang balik Mas. Antarkan. Ya wes, pulang ya. Siang di aku. Aman, antarkan. Atuh. Antarkan. Ya wes. Perulang. Hayang balik, hayang diakon ku Mas Darmo. Waduh. Gugu, wayahna. Hayang diakon ku Mas Darmo. Wayahna. Kasirnya. Antarkan, demi urang aman. Iya. Sok. Awas kowe lo. Mas. Ya wes. Akon, Ayo. badieu. Ya wes, nanti di akosnya di jalan ya. Sekarang pulang ya. Ya. Yang diakon. Ya wes. Ya wes. Duluan ya. Embung, Mas Darmo na belah dieu. Sok Mas. Gugu saeutik sakedeung. gugu Mas, gugu we. Mas. Ini apa ini? Naik. Wes jangan. Takut. Jangan pakai angkon-angkonan tong. Nah. Ayo pulang bareng ayo. Ayo wes. Aduh, Gusti. Waduh, mimpi apa kayak Mas. Diakon, Mas. Enok Mas karunya. Mas, akon. Ya wes, sini. Mas, enggak apa-apa yang diakon. Ya. Waduh, sia kapangi ku dewek aya nama. Mas, Si orang ini disu balik toretek gitu kelakuan teh nya. Bawa aku lalaki sejen. Bisa kok tengah hargaan dewek salakina. itu apa? Kira aku tak apa, Mas. Suami. Lawan, Mas. Salakina. Mas, Kira aku tak apa lawan. dewek. Sapa poe dewek teh geus moyan di daerah ieu teh. Ya wes. Mas enggak apa-apa kok enggak Mas mah. Cincus iki. Iya deui ini ya. Tengah hargaan pisan teh salaki teh. Dewek teh pan ciling atuh. Sok ngaku dibawa ke mana tadi? Ento. Dibawa ke mana? Entau Mas mah. Tak suruh nganterin pulang tas sama Cincus. Jengkol, Mas, aya usumna. Ekol mah eueuh, Mas. Jengkol itu kan bau ya? Usum-usuman tak jengkol. Ngaku, Mas. Ngaku. Tahu. Ngajak ribut. Loh. Sok. Ah, Loh, kok iki? dek naon, sok. Loh. Hayang kumaha? Mas, lawan. Ah. Sok. Ha. Terus naon eta? Masih punya jurus toh? Masih punya jurus kan? Awan. Lawan, Mas, eleh. Sok. Ya wes, ini soal laki-laki dengan laki-laki, Jus. Benar. Mas tak bersalah toh. Gara-gara kamu, tapi ini nangtangin. Lamun teu salah moal mamawa awewe batur, Mas. Batur awewe nata tuh nyaho Mas mah. Itu teh kan pamajikan Abah, Mas. Apa bukan pemajikannya itu? Oh, itu. Lawan, Mas, lawan. Ya wes, mau apa sampean, ha? Sok, rek kumaha kahayang Tadi ngeluarin jurus nah. Diladenan ku saya. Jurus apa tadi? Cikalong. Cikalong ya? Oh. Kalau Mas, jurus juga Mas. Sok. Nih, hak. 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 Alah. Nah, Jurus jurus tuh. Halus, Mas, halus. Titing, din alus-alus. Cikopi. Oh, si kopi dilawan deui sok lah. Tah. Aduh, cus. Tolongin Jus. Aduh, cus. Aduh. Cangkeh, beunang kolot pecus. Jurus naon eta? Cibarusa. Bisa ento.
Hah? Bisa ente jurus? Lawan deui lawan. Jurus apa? Ah, Wis kamu wis Haling atuh mun haling. Sok. Kamu lawan dulu lawan. Kamu yang bikin masalah. Harus kamu. Ayo. Masalah jurus Cibarusa mata. Cekal. Iya, ini punya emas kan? Hah? Bawa lagi. Haling. Ya wis. Ya, aki-aki geus kodo moyo kieu aing mah. Cing keluarkeun cus. Benar. Sok. Tah, tinggalikeun. Set. Tuh, waduh. Siap. Jurus apa iki? Silaka. Waduh. Cus. Haling kudu dibanting nu kieu mah ra. Loh. Kumaha sok, Mas, ada yang dibanting mah. Ayo. Aduh. Aduh. Tak cocok, Cus. Yes, apa eleh? Ya naon ieu? Ya naon ya? Rame. Bisa ambil. Aya naon, Bah? Iya, ini dibawa ku si Mas. Kekuna kumaha sok. Naon, Mas? Mas bawa pemajikan siapa? Mas Anto salah. Tersalah kopangan bukti. Bukti. Ini tuh, Den ya. Mas itu kan udah lama jomblo ya. Heeh. Mas itu nyuruh Cus. Heeh. Terus tolong cariin jodoh. Heeh. Cus tak kasih duit toh. Heeh. 200.000 tuh. Aduh, terus? Dia ada katanya. Ceweknya cantik. Heeh. Ngolah Heeh. kayak Pasekon itu. Terus? Mas tak tipu. Pasekon itu bagus katanya. Terus mau. Oh. Tahu iki. Mas gak mau dia maksa dianterin. Oh buktina kieu. Cicing. Naon pakai judul daek di bako si Mas pan boga pamajikan. Boga salah kita si Mas. Jadi tadi ke Sincus. Aduh, si Encus. Jadi si Encus dibela duit. Tak kasih. Jadi bayar tuh. Tuh. Astagfirullahaladzim. Masih nggak cinta, bohong itu apa? Berarti Sintus terbalik. Lu Nah, masih Cus. Harap kali. tuh karep tah. Harap apa dia? Harap kali. Ayo. Nah, tanggung jawab. Kesana itu balik mah. Naon maksudna? Sok konang-konang Raja Wisuna rumah tangga batur. Naon maksudna ta? Naon maksudna ngonang-ngonang Raja Wisuna? Ini kisiden? Heeh. Tong sok itu kalakuan teh Cus. Ulah sok itu. Sanes kitu na? Heeh. Ya, Nah, eta teh kalakuan teu bener. teu bener. Ari kitu na? Heeh. Sing bener. Sing bener kane. Lamun rek kitu wae teh mata karuntakeun rumah tangga batur. Tah kitu rumah tangga batur. Sanes kitu na? Bener. Wes tah, Mas tadi udah ngomong ya, Mas enggak salah. Enggak, Mas para begitu teh salah. Teu salah. Iya si Encus. Sintus. Pokoknya malah Mas rumah saya teh Nah, salah. masalah. Dia sarwana di kuskot-kot. Sincus. Tak samperin tuh. Bae we beget Mas, takol. ayo makia. Sok, Mas, kudu wajib minta hampura ayo Lah, ke Mas siapa? masih ya. Abah sini, Kudu Pak. hampura. Nah, itu. Maafin ya, Pak ya. Mas Santo, Mas. Sudah kan ya pemajikan batu. Uang mas. Saya. Itu balik mas. Sok, ayo nang Mas. Mauna sin runtut rautannya. Sok, Mas. Itu raut tuh. Apa yang hampura? Hampura. Jadi ya mah, masalah si Encus. Sintus, men, Sintus. Ura bah. Sok, Da Sincus Oh, atuh. tuh balik. ayeuna mah kieu. Kasep. Ayeuna mah salah berarti lu jadi urang si Encus. Mana Encus? Mana si Encus? Terus mana? Cus.